Halo guys, anjay. Oh, iya orang ayana erek bagian gegero jeung beberes di mana di dapur anjay anjay. Ayo we gegero beberes heueuh da kumaha deui geuning heueuh ai lain ku urang ku saha deui geuning heueuh nyawa sorangan aja aing mah heueuh. Lanjut lah tong loba ngabacot heuh ieu teh urang teh marinkeun heula sabun Mama Lemon heuh urang biasa maka Mama Lemon kan aquakeun desidikan heueuh ari langsung tina plastik na mending hese nih anjing. Nah lanjut ieu teh urang teh naon kana gegerohaneun nah cenah gelas mah tara make naon teh sabutna. Ari rek make sabutna teh ieu teh nyampur sabutna teh bau jadi urang mah mending keneh naon sabun kana leungeunkeun terus digosok-gosok tapi da bersih insyaallah urang mah nya geusnya. Jadi sabutna teh anu aya kawatan-kawatan saeutik geuning heueuh biasana mah sok beda si eta teh sabutna teh cuman ting ka mana anu hiji deui teh geuning heueuh kadang sok nyampur urang mah jadi hoream bau. Jadi orang mah biasana kieu we aya lanceuk urang mah kadang sok dipake naon teh pake gelas ongko eta ongko urang mah sok hanyir cuk urang teh geus we urang mah dikieukeun ieu mah bati-bati ieu ge seungit sabun cek aing tadi pada seungit eta mah heueuh masakan maninya geus nya gelas teh. Nah cenah teh gerohan teh meuni ka numpuk-numpuk teuing heueuh nya sorangan geuningan heueuh ieu sapoe teh digerohan oge kieu sakieu ieu teh sapoe setengah poe sabenerna mah ieu teh nya geus nya. Tapi kasa uduk-uduk hayang menjaga batur geuningan gegero teh heueuh dinu cai pancoran anu ieu di ieu naon di lebak di cai lebak nya aing mah boro-boro atuh da cai lebak di dieu mah wahangan ge atuh geus meureun tercampur terkontaminasi oleh tai geuningan heueuh nyawa sorangan aya di lembur mah da heueuh da ieu mah lemburna tuh lembur teh ieu mah heueuh lain lembur pakidulan mun lembur pakidulan mah heueuh moal hese da cai-cai teh heueuh ngagolontor lanceuk urang ge heueuh nya geus nya. Ieu teh segala dibersihan heueuh wastafel anu ieu naon harari deunga dibersihan ka katel-katel ge anu aya minyakan lanceuk urang mah heueuh aya minyakan oge ieu aya urang mah da geus kiruh mah geus we piceun minyakna teh lanceuk makanan sok ambek cuk. Ieu lebar-lebar cenah minyak cenah dipicunan cenah naha cenah. Cuk urang teh geus kiruh mah geus teu layak pake geus we piceun minyak loba di batur ge heueuh nya geus. Pokona mah heueuh di poe ieu teh sagala teh dikured we pokona mah nya geus nya da soalna geuningan ai kumaheun teh geuningan itu jolang ieu hasil heueuh geus bisi urang bisi nanyakeun urang make moisturizer naon heueuh da lembab wae beungeut urang mah geuning nya geus nya make glow soapy nya geus nya si kandunganna teh bener-bener ieu we pokona mah urang heueuh tiba heula moisturizer aya nu cocok wae giliran ku glow soapy tapi anu ayeuna kitu mulberry asana urang teh make anu pink alus cuman urang lebih cocok ku mulberry ceramide geuningannya soalna ieu mah naon lebih lembab gitu seungit deui geuningnya geus nya. Moal gagal we pokona mah heueuh check out we nya dina keranjang kuningna pokona mah nya geus nya. Da ieu teh lanjut aing teh beberes di handap heueuh nying barang cek teh heueuh tika saloba-loba kieu lanceuk urang mah heueuh barang nu baleulah teh diingkeun keur naon cek aing teh geus we tuh atuh naon urang tukerkeun ka tukang lek tuh cek aing teh meunang-meunang ciki atuh sing teh janji geus nya. Tah ieu teh kurang teh disortir we heueuh barang anu geus bareulah mah ku aing teh diabuskeun we kana keresnya kurang piceun jeung teh heueuh daripada numpuk tambuh lanceuk urang mah nya geus nya. Paling nanyakeun cenah ari misting nu ieu mana misting nu itu mana bejakeun we aing mah dipiceunan cek teh heueuh. Kumaha nya ieu teh awak teh asa genah teh genah geuning heueuh soran we kabindeng kieu aing mah kakare ieu sakit anjing sakit kering heueuh nika kieu teuing apa teu si geus kamari aing teh berobat heueuh ka puskesmas cenah kan aing mah heueuh lamun peuting kadang-kadang sok kahudangkeun kadang-kadang mah heueuh panik attack teh di nu kararitu geuning heueuh sieun itu sieun ieu aing disarankeun ka mana sok ku ayeuna teh heueuh terlalu jujur teuing ka dokter aing disuruh ka naon dirujuk ka dokter kejiwaan atau psikiater anjing aing sempet ngahulang aing gelo gitu ieu teh cing teh heueuh tapi ada waras keneh aing mah heueuh kieu ge masih bisa ngomong kieu masih teu ngalantur gitu heueuh paling heueuh ngalantur padedi teh ya geuning heueuh tapi ada aman sih. Naon we geuningan ari ngaran-ngaran beban maloba heueuh tapi meureun urang geus waktu tapi urang mah sabisa-bisa mungkin sehat ku alami we heula heueuh kira-kira geus teu kuat kakara aing init ka dokternya geus nya.
ripu teuing ripu ieu teh geus manggeus beberes di handap teh aya eta geroheun sanggeus di eta sedikan geuning kaladokan deui di handap mah eueuh eta eueuh rak jang neundeun naon teh barang-barang nih jadi di handap deui ka kebulan dadaok deui nya bagian ngumah deui anjing kumaha pamolah teh urang mah geuning kieu we jeung kieu geuning beberes gegeroh nyusuh geuning kieu aya teh gawe mah gawe puguh nih ripuh kumaha ayeuna lebih ripuh anjing teu boga pagawean heuh nya sakitu bae we ti urang mah cing kareda milik lah. Yo assalamualaikum dadah bye bye.